Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawin begitu. Ulang ngawin kan. Juru kelangarana Panaminaki kira aku ingat arana Bagi kenal para setahun. Ulang ngawin kan. Juru kelangarana Sebenarnya Sufyani bin Atok. Ulang ngawinkeun Anjeun anjeun. yang pulang ngawinkeun anjeun Ngawinkeun anjeun. Ka Juhairah bin Tabrani. ka anak di Ka kampung anak kami maksudnya. ini ulah kami loh Pak apa Ka anak kami. anak di Kampula Anak di Kampula. ngaran Juhairah bin Tabrani. mesti kudu Juhairah. Mas kawin Mas kawin emas 10 gram dibayar tunai. nah itu tadi nyanyi dihitung aja dari kontan Siapa Pak? siap mulai Dari pertama enggak tapi Pak Cek moga menantu mau peduli. Lampar nanti ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penglihatan katanya. Tes. Ya, coba. dibayar kontak. Mantap. Dia semakin kita berani segala. Nyawa gitu. Mulai nggak? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak pakai Sufyani bin Sufyani bin Atok Kaula kaula nikahkeun anjeun Kaula anak kaulanya dan dan kaula balik deh. balik deui teh mah. Iringan mereka Saya kan. Ulang ada ikan anu saja. Yo, Sufyani bin Atok kaula nikahkeun anjeun. nikahkeun anjeun Jeung kaula jeung kaula ngawinkeun anjeun. ngawinkeun anjeun Ka anak di ka anak kaula. di kang kaula ngaran Juhairah bin Tabrani Kalawan mas kawin 10 gram dibayar 10 gram emas dibayar kontan. Dua saksi bertanggung jawab. Alhamdulillah. Ya. Iyalah. Jadi anu kaget ternyata lain panten. Indonesia. Washington.
lupa di subscribe. Mantap. Ya. Dimohon kepada segenap pulawari untuk menempatkan tamu kita, keluarga dari keluarga besar mempelai laki-laki, sehingga bisa menempati tempat yang telah kami sediakan. Terima kasih. Insya Allah ya tak ngaburial ya ngarangsang bisa dahula kaget terus mudah-mudahan teu aya sana seabdi di dieu ngan syukur ngan narimakeun wungkul cenah sok aya tiasana aya serah aya terima geus di mana aya penyerahan pasti aya penerimaan ngan abdi teu tiasa panjang lebar ieu nyarios ya. Mudah-mudahan ngamaklum ka para hadirin sadaya ka abdi karena naon karena waktu tos siang jeung mudah-mudahan orang dilancarkeun tina sagala urusana dimulai awal nepikeun akhir orang mudah-mudahan kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aya sakila kurang lebihna abdi nyuhun diapunten billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.